naon cenah mata kasaraki omat ulah sok mancing-mancing dendam ka awewe bukan duit 5 juta teh ulah diantep tina pesah dikeun kabeh lalaki mah atuh timah udud berang udud penting ududan berang udud penting ududan dikeun we 5 juta adalah kok kabeh ah teu penting mah udud jeung ududan sakitu we si oreng si mana oreng ngareret karena foto urut kawin nah pemajikan teh monyong teh tiba heula geuning si oreng eta mah lain urusanna duit monyongna geus tiba heul kabarta ya horof lir soca sarta harus oh kurang dia aya nu ngalahirkeun kitu aya kabalik kurang mah dibalik di urang mah babar loba kotoran siri teu acan disun eta halis acak-acakan bari bau kahit eta urang mana eta hiji tah nu moal diijabah dua teh akilul haram karek hiji teh nu kadua nu moal diijabah dua teh sohibul gibah apa gibah naon gibah teh ngagosip ngomongkeun ngumpah hati-hati cenah urang ngadunga berang jeung penting melalui salat tahajud salat ajat salat rawatib tuluy ngadunga ka Gusti Allah tapi urang teureun-eureun beres salat ngomongkeun di batur beres salat ngomongkeun di DKM ngomongkeun salat di geus salat ngomongkeun deui panitia hoream paling kemah di panitia bisi eta teh teu bubrak atuh man karunya sagala dibubrakeun mah kudu sing dibuka panitia ya ngomongkeun jelema nu model kitu nu sok ngomongkeun batur tingali sanalika ngadunga muarek nepi ka Gusti Allah lamun encan meta hampura ka jalma anu diomongkeun gorengna dua ka ilu jelema anu wali ijabah dua teh ya kupikeun man kana fi qalbihi gilun wa hasatun jelema nu ngadua teh tapi dina hatena punya penyakit gil naon ari gil unek-unek naon ari unek-unek dendam naon cenah dendam wala bisa jadidan eta jelema teh make baju ge beda ti sasari geulis ibu ge tuh meuni caranti kok panonna ge meuni caruleuleuh siga panun India kan kusabang kagebar angin jadi caruluk tina curuluk teh jadi caruluk kapal caruluk cangkaleng dideuleut teh lain amis kalau cangkatul ceuk Imam Ma'ruf man haya atau aman li ajli qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi man saha jalma haya aku hak gede sanes haleutik nu nyadiakeun eta jalma to aman kana kadaharan li ajli qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam karena arah-arah rek maca sejarah kelahiran Kangjeng Rasul timbul pertanyaan naon sababna sejarah kelahiran Kangjeng Rasul kudu dibaca supaya urang teh apal karena sejarah Kangjeng Rasul nah make kudu apal rek bisa nyontok kumaha mola kumaha karena akhlak mulia Kangjeng Rasul sementara umat Islam sendiri umat Rasul sendiri teu apal karena sejarah akhlak mulia na Kangjeng Rasul hayang-hayangna apal sejarahna apa Kangjeng Rasul dugi kakeun haya atau aman nyadiakeun kadaharan ceng kawan ceng dina waktu anu ayeuna baris dibudikeun ku kersana guru urang sadayana kus katawis bu katawis Ki Haji Sufyan Mukhlis Ansori di Pondok Pesantren Al
Anjelin Banyusemi. Pengiran hormat sing kuring sejata diman waktos wirahin kehormatan disanggakeun ka anjeunna mangga. Salatullah salamullah sareng-sarengna ala rasulillah. Salatullah salamullah yasin habibillah. Sareng-sareng salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Bah, apal lagi kan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Menyeresmi sih. warahmatullahi wabarakatuh. Ku kira-kira mah aya 4 golongan jelema teu wajib teuing ngajawab salam. Hiji golongan jelema nu keur salat. Mun ibu bapak keur salat aya nu uluk salam teu kudu dijawab ngan ceuk pikih dan isyarat. Kedua golongan jelema nu keur sare. Mun ibu bapak keur sare bahasa Inggrisna keur hees, mun bahasa Jasinga na Banten keur kences. Hek aya anu uluk salam teu kudu dijawab da keur sare. Katilu golongan jelema nu geus maot. Mun urang geus maot hek anak incu urang aya nu uluk salam teu kudu dijawab nyingsieunan batur. Kaopat nu gelo nakumaha ari nu gelo salat geus sare acan maot acan kari-kari aya nu uluk salam teu dijawab eta teh tarikan atuh tong melotot kawin nyebut nu gelona. Makana sabalikan deui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalem, kalem. Keturunan. Nah, datang. di beja-beja ya di perhatian saat we padahal gurih dia jangan terukir. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin wa hadanallahu bihidayatil qur'anil adim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tulqi bihar rubba wal haibata fi qulubil kafirin wa dhalimina wal hasidina wal mufsidina wal munafiqina wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat ittaqullah innallaha yuhibbul muttaqin. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa fahamu ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah ala takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala ta'ala aidan laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala zalika minas syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Wa qala aidan man addama maulidi kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan minad dahab fi sabilillah. Wa qala ba'dul ulama man haya'a ta'aman li ajli qiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam wa jama'a ihwanan wa labisa jadidan wa ta'atura ta'diman hasarahullahu ta'ala yaumal qiyamah ma'a firqatil ula minan nabiyyin. Wa qala ba'duhum fi bahril basir lam yahtalim qatu taha mutlaqan. Nah jempe Bisa. lam yahtalim qatu taha mutlaqan abada wa mata sa'aba aslan fi mada zamani.
keluargana mustafa'ilun fa'ilun fa'ilun mustafa'ilun fa'ilun nabi tara angin penjima mutlak salila najaman tara angobkan jeng nabi binasa panjang najaman ya Rabb Minuhud dawabu falam taharab wa ma waqa'at dubabatun abadan bi jismihi hasani mustafa'ilun sasato wanatara alumpat di payunan kanjeng nabi sarang laler tara untuk kasalira kanjeng nabi maulaya salli wa sallim pengatur waktu panjajab acara nukusim kuring kalintang dipihormat kersana al-mukarram al-muhtaram kersana guru-guru urang sadayana nukusim kuring kalintang dipihormat mugia sadayana dimuliakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi, remaja-remaji menampak hadir di ieu kesempatan besarwa jeung simkuring katirisan. Nuku simkuring kalintang dipihormat mugia sami sing dimuliakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintahan atasan bawahan RT RW militer kolonel mobil khusus segenap para panitia penyelenggara bukus berkorban harta tenaga emutan perjuangan demi suksesna ieu acara nugusim kuring kalintang dipihormat mugia sadayana dimuliakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalawan puji muparanti eta tetep kagungan Allah Rabbul Izzati. Puja nu biasa nu utama eta tetep kagungan Allah Azza wa Jalla. Shalawat beserta salam musalamina dicuralimpahkeun ka baginda panutan alam yakni Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad Lailah keluargana sahabatna para tabiin para tabiat dugi ka urang sadayana selaku umatna ageng harapan ka aku umatna mugia urang sadarea sing ngingkeun kana syafaat ti mantena amin ya rabbal hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, bersyukur ke Allah Subhanahu wa ta'ala dina ieu kasempatan urang sadarea tiasa kempel ngariung hempak berbayaksa dalam rangka tolabul ilmi, dalam rangka silaturahmi, dalam rangka nyuci diri. Mudah-mudahan
pengorbanan urang sadayana talabul ilmi silaturahmi nyuci diri urang sadayana sing jadi asbab sing jadi pamuka jalan kana ngingkeunana rahmat sinareng ridho Allah Subhanahu wa taala. Kubarokana talabul ilmi mudah-mudahan urang panjang yuswa dibarengan ku kesehatan milik rezeki nu gede bari halal turunan urang saroleh-saroleha rumah tanggi urang sakinah mawadah warahmah barokah kalawan mugia langkah urang sadayana sing ditiasakeun tiasa jarah ka Mekah ka Madinah kalawan titik nu terakhir hiceup nu panungtung maut ngaranna muga-muga urang sararea sing maut husnul khotimah maut nyanak iman sinareng Islam amin ya rabbal hadirin rahimakumullah. Anu mudah-mudahan pengorbanan ibu kali bapa sadayana didoakeun ku jisim kuring anu geus singkil puringkil sungsat saringsat paguh iket cangcut mutir beueur leupeut tandang tumandang tutug rampung rek ngayakeun kegiatan di acara lain sekadar acara tapi anu kacida istimewana dalam rangka naon eta teh kadeuleuh teh mau memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam silih asah kela ibu daek ya asah silih ibu naik ngasuh kuring alhamdulillah mudah-mudahan pengorbanan warga masyarakat KRW-an Cimencek Cimuncang apa urang oge sing digentosan ku Allah anu berlipat-lipat ganda amin ya rabbal ieu kampung mudah-mudahan sing janten kampung barokah kampung berilmu repeh rapih pangesikna lalancar barokah usahana ngarah gede makanan amin pasahan mudah-mudahan yang terakhirna doa urang sing diijabah amin hayang doa diijabah hayang lamun urang hayang doa diijabah jauhan kurang tilu faktor jauhan kurang tilu perkara sabab ayat tilu golongan jelema nu ngadua nu doa nateh muarek nepi ka Gusti Allah kahijab kahalangan mana nu tilu golongan jelema nu doa kahalangan kahijab muarek diijabah ku Gusti Allah hiji doa na jelema akilul haram naon cenah kurang keras akilul mah ngiceup atuh nempot teh mani molong wae ngiceup kali-kali mah ieu mah disidik-sidik eta nu ngaji siga anak kuring nu hiji duana jalma akilul haram nu kumaha akilul haram teh jelema nu ngadua tapi dina badana ada segumpal daging setetes darah punya tenaga sumberna tina barang haram kireulah iris sim kuring kuih di Surade apa Surade itu jauh Surade teh
hiji duana jalma akilul haram punya segumpal darah setetes darah punya kekuatan tapi eta sumberna kekuatan teh tubuh tina barang anu haram jelema model kitu najan coplok tukur dadas tarang dipake ngadua ka Gusti Allah sing carut duana warek nepi ka Gusti Allah mata peupeujeuh apal peupeujeuh aya peupeujeuh aya pepejuh kalau apalin merenya muncul bahasa urang peupeujeuh teh mi HP lamun urang dua hayang kareh diijabah ulah aya kaentepan kekuatan darah daging nu aya dina diri urang barang haram makana Allah masihan kuninga ka urang sararea urang hirup pupuh di alam dunya teh kudu nyeurkeun ngadahar konsumsi barang halal jeung Allah ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah ya ayuhan nas eling sakabeh manusia ini ngajilan kalam dirinya cenah eling sakabeh manusia kumaha manusia najan bentukna rupa-rupa tapi dimodalan ku Allah sama bentukna mah rupa-rupa aya jangkung aya sok bantuan tiris-tiris ke paksakeun aya jangkung aya bodas aya aing sing kuring ieu hideung bodas Hidung. sing atuh ulah hareupeun mah bodas gitu ya kalau disebutkeun ari hideung teh tahsilul hasil Tuh bodas. cek santri mah nyebut hideung ka jalma hideung teh tahsilul hasil ngahasilkeun perkara nu geus hasil kali-kali mah atuh simkuring disebut bodas simkuring hideung bodas Tuh bodas. fitnah eta mah aing hideung disebut bodas hina eta meskipun bentuknya rupa-rupa aya jangkung, aya pendek, aya bodas, aya ide itu dari samahnya kurang kudu saling hina huwal ladzi yusawwirukum fil arham wa ari Allah eta alladzina yusawwirukum nugeus masihan rupa ka aranjeun kabeh fil arham di jero rahim keneh nu bodas teu kudu ngahina kan hideung geus dari sonohna nu hideung teu kudu nyebutkeun caca bodas kan bodas da nu hideung lain teu ayangeun bodas tu bodas lain teu ayangeun hideung tapi Allah huwallazi yusawwirukum fil arham geus dari sonohna itu manu tapi ku Allah rekep deng-deng papak sarua dimodalan ku Gusti Allah ngaran-ngaran manusia rek nu jangkung rek nu pendek rek nu hideung rek nu bodas modal sarua hiji ku Allah dipasihan akal kedua dipasihan hati katilu dipasihan nafsu nu jangkung aya akalan nu pendek aya nu bodas aya nu hideung sarua coba ketuali naon ari ngaran akal hei santri naon ngaran akal cek kosong pangawasan kosong kali atuh da jarang panjang ningali ka dieu
motor jangan lagi yang balik naon ngaran akal sangki teu asal bangsa sok sok alhamdulillah ngan rata-rata urang mah pangosan teh minahkeun status tina asal teu nyaho kana pokok terus tapi lumayan poho-poho ge berarti ngalaman nyaho nu poho mah ngalaman nah make ulang ngaji teh poho deui itu hikmahna supaya ulah eureun ngaji nah terus bahasana ge tolabul ilmi ari hardina tolab teh nyupri ari nyupri teh neangan ari neangan teh idir lain aja dong di imah aing mah da kadenge di imah oge gitu kan berarti can tolak kali kalebutkeun mustami ngadengikeun toh boro-boro sifatna ngadengikeun di imah najan ngadengikeun di hareupeun bari tangkuh mengkur jual liwat mah tole direret jual mobil sing-sing direret ngomong geus tatangdaangeun ieu Pak untungna panitia surti dahareunana dibagikeun memeng ngaji beda atuh setik ge jelema mah beda jeung hayam lamun hayam keur gandeng di awuran we dadahareun jempek jelema mah ye keur jempek ge mun di awuran receh sauda setik jeung hayam tah jadi tong boro-boro sifat anu jauh nu aya di bumi loba bogodakeun ngadengikeun dina kursi urang pangaosan saha ieu nu ngaji pan sok kitu nya didenge-denge sorana teh torojol aya nu nagih assalamualaikum geus leungit deui di imah mah kalaman ku ibu didengikeun deui di imah ngadengkeun pangaosan saha cenah ieu nu ngawurungkan teh geus torojol di budak jajan begitu ngaran-ngaran di imah loba bogoda tong boro-boro sifat tan jauh najan bari dihareupeun tengkuh-tengkuh ilmu teh limahas ilmu teh santri ilmu ibarat boboroan urang mun geus peunang sing ade ku anjeun cangcang ngaji lain sekedar selfie aya ngaji ngarumpul ngalor selfie aya halo guys macam gitu coba sakolot ngaji teh kudu seperti kucing ngintip beurit maka hujan menahan istirahat aing nyukut porsi jero percis siga anak kaki sunatan ya nyukut heula mah hujan halus mobilnya ini kayak tidak kurang gitu cing tuh karena naon dia Ode. janji karena naon dia ada mobil karena mobil kalau cing mah aing capek atau yang tengah sabaran mulun terus 12 tahun orang di 5 amplop segedap dus dibuka TO siang pedang tahlil aya di dia teh kumpul-kumpul we alhamdulillah cepat sakolot ngaji teh
kudu seperti kucing ngintip beri tina pada tangkuh engkuh kula kagonat ulah gendak keanginan kula luhur kayungan ibu sok ningali kucing ngintip beri kosong sok aya kucing ngintip beri ngobrol sok aya kucing ngintip beri ngopi ya kamu teh kudu tempuh cepasa kolot kudu seperti kucing ngintip beurit ibu-ibu kucing nasi kuring namun urang makan aku harus sakitu ku sabab ilmu mah tong boro-boro sifat nakmu bari leuleumpangan durak raret kitu najan nu tempuh mengkuke ese beunang makana niatan kurang timimiti ti imah senja tolabul ilmi ngobrolna anjeun sarekna anjeun itu jadi ibadah mun hebat niatna angkat di bumi mana jang ngaji keur ngaji teh nunutanna jadi ibadah dan niat tarik tolabul lempang nakis punya nilai ti Gusti Allah jadi pangampura karena dosa gagaresna apa gagares hah urang dina tuh barang daharna dina ieu tempat barokah naon sababna sabab berangkatna urang timah sejak tolabul ulah kieu berbeda aing mah di imah mah hees budak ngaganggu wae ningali batur ge di pangajian maning babari peureumna teh sireum di sisi bari peureum aing mah rek ngaji hayang hees berarti ti imah kene geus niat erek jadi ibadah moal makana sing hade urang niat gaji ti imah kene niatan kana Allah lekahkeun suku kurang bismillahan bismillahirrahmanirrahim ala Allah cali panghareupna seperti ieu gadis-gadis munah aing ngaji seger ningali nu garawis ieu mah kan pejuh keneh ieu pamari mah di Cianjur urang ngaji di hareup nini aing surem Kacau. ieu mah pengertian si penelitianna di hareup remaja wungkul Iya dong. memang simkuring umur boleh tua tapi hayang mah ora keneh maka sok sidik-sidik kuring naon sababna jadi kapan kitu ngaran cek budak pemuda cek budak cebudi sanajan simkuring hideung tapi cinta mah hadir tanpa ada alasan Slebel. jangan ya lain uing wel mah Senggol dong. sok sing hade ngaji calik pangareupna niatan karena Allah ulah ningali kiai nu penting aya nu mataan tentang agama ulah kieu ngaji teh di hareup mah naon kitu rame tuh ngaji nganamun kaset Dong. balik ke panggilan Masya Allah calik pangerakna tetep rupa kajengan niatan karena Allah kiai nama rek kiai jauh rek kiai deket ya tanggung kiai nama rek kiai konang rek kiai kanang ajengan nama rek ajengan gewedeng rek ajengan golodong dengekeun ku urang sararea niatan karena Allah ulah kaheulaan ku resep ulah kaheulaan ku ngewa lamun kaheulaan ku resep najan ngomongna goreng didarengikeun da resep ulah kaheulaan ku ngewa najan ngomongna alus teu didarengikeun da geus ngew awas bener teuting ieu ngaran-ngaran jelema terasa tong boro-boro papanggih jeung jelema pan papanggih jeung senalna ge hayang nganungkeun
boro-boro ngadengikeun fatwa pakahna tah jelema model kitu kumaha cek Allah hei malaikat dera ini ka Cimuncang benar itu Cimuncang rek naon ya Allah coplok-coplokkeun dosana RT Cimuncang coplok-coplokkeun dosana RW Cimuncang lamun kitu ngajina ya diniatan karena Allah coplok-coplokkeun sadayana penitian nu ngayakeun penyelenggaraan Maulid Nabi di Cimuncang ibu-ibu na coplok-coplokkeun dosana hari kitu kumaha ya Allah titipkeun ka gunung belecot eta malaikat ka gunung mawa dosa urang Cimun ari nepi teh ka gunung buntur geus gunul sok gunung buntur geus gunul lumpat ka pasir kuyamut geus beak dihakanan keuyeup badag dijieun perumahan jeung di ala keusikna leres teu hei gunung jeung malaikat aing dieu rek neungeun dosa urang Cimuncang nu ngaji dina malam ayeuna rek dititipkeun rek dibikeun ka ieu kumaha cik gunung atuh atuh ka dieu cek saha cek gunung ari kitu kumaha gunung tong boro-boro mawa dosa urang Cimuncang pan aing ge gundul ieu geus loba nyukuran kai can jadi jukut lelemut ayeuna geus ditibaan dosa urang Ciblok moal abi moal narima cegun balik deui eta malaikat gagigiwing dosa urang Cimuncang ya Allah geuning gunung teh teu narima katitipan dosa urang Cimuncang teh kudu ka mana deui abi nitipkeun ieu dosa urang Cimuncang nu ngaji dina waktu ayeuna ka laut balecet eta malaikat Jibril ka laut ka sampah di laut caina teh yo keur nganyang ka Jakarta banjir balik deui malaikat ya Allah abi rek nitipkeun dosa urang Cimuncang ka laut teh laut teh caina keur jalan-jalan ka daratan kedah ka mana deui abi nitipkeun dosa ali pangaosan nu aya di Cimuncang ngahuleung malaikat Jibril akhirna kusabab ka gunung teu ditarima ka lautan teu ditarima balik deui ka Cimuncang cicing dari nu poe kata malaikat Jibril ngintip embari mamawa dosa anu ngan keur cari kieu leor we RT balik pangheulana Jawa tuh. mana Pak RT aya panjang yuswa sehat ka surga pangheulana naon sababna RT mah gede kadaek magiring-giring jelema eta tadi cenah dahar manehna can dahar sok ngagiring-giring jelema supaya daek gotong royong supaya daek berjamaah supaya daek ngayakeun kegiatan Maulid Nabi itu dikumandaran ku Bapak RT jeung Bapak RW mata Bapak RT jeung Bapak RW mah surgana pangheulana sabab loba kada ngan lamun RT RW na ngajedog wae saheula ya rek ibu lae kuing heula rek ibu paneuri abi tila mangga rek abi tila ibu paneuri mangga eta mah Masya Allah Masya Allah tadi teh ya ayuhan mas hei eling sakabe manus nanyakeun akal naon ari ngaran akal nurun latifatun nuroniyatun yuparriku bainal haq wal batil naon cenah Gitu ya. hah eta we nya jismun latifat
Yubariku bainal haq wal batil, nu bisa ngabedakeun antara hak jeung batil itu adalah akal. Jadi kanyahoan ku akal mana hak, mana batal, mana halal, mana haram, mana tincakeun, mana lengkaheun. Itu bisa kanyahoan ku akal. Tah nu jangkung nu perne, nu bodas nu ideung sami dipasihan lumpat kahana sarua dipasihan kolbu atau hate jismun latifatun robbaniyatun ngaran hate teh jisim nu lembut nu bangsa ka pangeranna urang hadir ayeuna ieu di dieu punya hate masing-masing keapal isi hatena hiji-hijina urang teh ngajajan teh jenisna jirimna hatena mah teu ah boa-boa dina jero hatena balang ka ustaz teh hayang buru-buru balik teu apal pan hiji-hijina laras sanu apal rabbaniyatun pangeran mah apal tuluy jelema dipasihan nafsu naon nafsu mutiara keur naon keur ningkatkeun kualitas nilai ibadah urang. Kamari di dia sok aya Gus Dusan. Aya. Sok ningali nu sepak bola. Sepak bola. Hah? Di ditu ge rame. Sepak bola. Jelema teh isuk nepi ka sore aya-ayaan. Ngan ieu mah kieu ibaratna aya hiji jelema ngayakeun sakabelasan sepak bola. 11 urang dimimiti penjaga gawang dugi ka penyerang ngan belah ditu na eueuh musuhan tuluy ngasupkeun eta jelema teh lain saeutik 650 siki geus ngasupkeun 650 siki da eueuh musuhan engkah-engkakan abi menang abi juara abi menang abi juara jelema naon apa sepak bola bari ngasupkeun teh 600 siki nah mah geus sebut nu gelo dabongan eueuh law dabongan eueuh musuh tah begitulah nafsu Ibrahim urang nilai ibadah bisa aya nilaian teh kusabab bisa ngelehkeun awak cing ceuk nafsu wayah kieu mending sare mending ngaji ceuk nafsu wayah kieu mending sare mending nonton televisi ceuk nafsu mending ngaji mending ngome parji tahu tapi kurang satahun sekali hiji muncang ngayakeun kegiatan datang dina hate nu ditinukan ku keimanan peueureun aing ngaji unggal poe teh bisa cing aya acara gede mah sanajan capek lungsek geus ikhtiar waktu ti beurang ti pasar ti pasir geus usaha tapi aya pengajian ku aing rek disinglarkeun berangkat ilit ngaji tah nilai ngajina daharna minumna nunutanana jadi ibadah jadi hebatna ngaji bisa teu bisa dihampura dos kadina ya hebatna tolakul ilmi mah bisa teu bisa dihampura dosa mudah-mudahan urang dihampura dosa amin ya rabbal alamin alamin ngan ulah salah niat tungkul niat imah ngadon rek sare niat imah ngadon erek minta dadahareun ulah nganta pincuk aing mah di imah wakaneun yeuh rek ngaji sugana aya nu nyuguhan tah geus teh hayang ngadengkeun kiai eta mah terus teh keun bae ieu contoh cek contoh urang rek ka sawah aduh aya angel ge teh hees ieu urang rek ka sawah aya nu nanya ceuk ya naon gogorowokan tengah beuting rek mana? Sawah. Rek naon? Tanur. Kagini ge leumpang tanur. Barang reret di tengah jalan ieu aya suung.
rek di mana dah rek diantar rek galak rek diantar rek galak jelema kocrak kamu diantar malaras alah semua kapan tujuan lagi erek ka sawah baik ulah poho karena tujuan ngan ayah ulah diantar alah ngan ulah katungkul kesung suungan ukur dua siki tapi ka poho karena tujuan utama poho kasau suung dua siki ragen neangan di kakebon awi ayo ungkul neangan suung ari cengkat-cengkat geus di Singapura aing teh erek ka sawah kana ka hayo nepi ka magrib neangan pedah tadi manggi suung dua siki tak ulah teh gitu Allah semua geus di Allah tuluikeun kana tujuan utama urang kasau urang gerek ngaji ngalengkah ti imah bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu Allah calik rekep deng-deng papak sarua dihareupeun kiai ngadengekeun ceramah tentang agama tuluikeun ngaji kitu torojo kobi hideung rek diantap rek dioyo ada bahan ya keur ngajikeun ngaralamun masih kanu bingung terojo nu bawa karungan tadi bawa ka dieu aya dahar rek diantap rek diopi barokah ngan ulah katungkul komieun mentang-mentang ngaji eueuh balik terus gajina atau seperti tadi ngan ukur sapiring-piringna aya nage geun kukulingan ka jero kaluar ka itu ka dieu nepi ka poho tujuan utama urang erek ngaji makana niatan sing karna apalagi dina bulan mul kubiga dia ceuk Imam Ma'ruf man haya'a ta'aman li ajli qiraati maulidin nabi sallallahu alaihi man saha jalma haya'a kuha gede sanes haleutik nu nyadiakeun eta jalma ta'aman kana kadaharan li ajli qiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam karena arah-arah rek maca sejarah kelahiran Kangjeng Rasul timbul pertanyaan naon sababna sejarah kelahiran Kangjeng Rasul kudu dibaca supaya urang teh apal karena sejarah Kangjeng Rasul nah make kudu apal rek bisa nyontok kumaha mola kumaha karena akhlak mulia Kangjeng Rasul sementara umat Islam sendiri umat Rasul sendiri teu apal karena sejarah akhlak mulia Kangjeng Rasul hayang-hayangna apal sejarah Kangjeng Rasul dugi kakeun haya'a ta'aman nyadiakeun kadaharan ceng ceng resep aing gagali di jalan wa jamaah ihwanan ngumpulkeun duduruan cek Pak RT ibu-ibu, bapak-bapak, warga masyarakat Cimuncang. Begitu ya? Urang teh ayeuna geus tanggal 12. Kumaha kitu di urang teh acan ngayakeun muludan. Kalau sakitu nu boga cau ulah bakal dijual. Nu boga kalapa ulah bakal dijual. Omat pan di masjid urang can mulud. Ari kitu di mejaan masyarakat. Gorowok Bapak RT, gorowok Bapak RW, Bapak DKM ngabejaan masyarakat. Iri, kasih Assalamualaikum. Salam, ada opo? Kami 12-0. Pasang. Begitu ya? Kasih goreng nih konang depan make telepon. Sudah datang ke imah kan bae tak? Alasannya meureun kitu nya. Kada murah. Tah, tapi goreng mah dah. Lain jelema viral iya Bang mah. Siap salagi sim kuring sehat dipercaya diberi waktu insya Allah
Nah, wa jamaah masyarakat di mejaan kiai di onang itu adalah wa jamaah iwana ngumpul ke dulur. Wengi kamari kumpul di dia atau henteu? Penting mangkukna kumpul ibu di dia henteu? Nah, penting ayeuna berkara dia. Hah? Nah, penting ayeuna berkara dia. Mulut. Itu wa jamaah wala bisa jadidan. Kata jelema teh make baju ge beda ti sasari geulis ibu ge tuh meuni carantik kok. Panonna ge meuni caruleuleuk siga panun India. Ngan ku sabab kagebar angin jadi caruluk. Tina caruluk teh jadi caruluk. Apal caruluk? Cangkaleng. Di deuleut teh lain amis kalakat atul. Wala bisa jadi dan pakai baju tidak beda ti sasari. Ceu ka mana mending gini. Apaan sih teh ayeuna teh muludan. Tuh. Ieu teh wala bisa jadi. Wa ta'atturu tahdiman. Make sesukitan. Neng make sesukitan tuh. Make. Nah, make sesukitan muludan. Buka minyak sih teh pake merah bela pake inoi pake inoi Casablanca pake minyak sesengetan tuh kak ini ke masjid aya cap kuyung nunggarin kota nih kalau nawe kehanapna lautnya gininya parti naon gitu teh parti nu bae di masjid cina masjidnya dikunci meuli peuyeum apa peuyeum sambe 20 meter teh mengisikeun seungit nya kan jarang disebutkeun bau peuyeum itu adalah wakaan turun tadiman jelema nu nyadiakeun kadaharan jelema nu ngumpulkeun duduluran jelema anu make sesengitan jelema anu berkorban demi memperingati Maulid Nabi, demi membaca sejarah kelahiran Kanjeng Rasul. Hasyarahullahu taala yaumal qiyamah ma'a firqatil ula minan nabiyyin. Dihudangkeun dikumpulkeun dina poe kiamat, dijajarkeun dina jajaran pertama beserta para nabi. Alhamdulillah. Udang eta teh nu sok muludang. Urang nu sok cing aturan teh di dunia kiai lain ajengan lain salat lamun itu salat tempat usul tempat timu ilmu teu bisa terus ngaji ge jarang tapi balik ka Allah dijajarkeun jeung jajaran para nabi dina jajaran anu pertama itu suatu kebanggaan dijajarkeun jeung para nabi hiji catatan boga jasa Maulid gila dinya euy jitah akilul haram kerek akilul haram ieu teh sabaraha jam ya jeung Allah teh ya ayyuhan nas kulu pek balahar ku aranjeun kabeh mimma tina perkara fil ardi nu aya di muka bumi. Jadi sakur-sakur perkara nu aya di muka bumi pek dalahar ngan ngaji ulah sesama tinya bisi sing dihakan angeuskeun ayatna teu saeutik jelema ngadengna kur sabatinya ayeuna sakur aya nu di dunya didaam teu apalun barang haram teu apalun barang haram barang batur diwatun daceung Allah dina Al-Qur'an ulu mimma fil ard samatinya sakur aya nu di dunya di muka bumi pek dalahar samaruna beung aya teh angeus samatinya ayeuna sing-sing dihuakeun di mana-mana geus sing-sing dihuakeun itu ngaranna botah hejo di mana-mana geus jadi botah hejo berakatak lagu baheula nyaritakeun aya botah berkaedanan bebeakan sing-sing dihakan
bebeakan neangan kadaharan buta hejo etangan abal tepeduli halal har tepeduli dimana as tepeduli batur kasih tepeduli batur sang buta sing tadi buta hejo etak buta tersaleutik jelema model kitu ngaji ngarukur nabi kadinya sakur-sakur nu aya di muka bumi pek akhirnya menghalalkan segala macam cara tak peduli halal haramna tak peduli di mana asalna tak peduli batur kasiksa tak peduli batur sangsara nu penting aing sabah nu itu ngaranna buta tarik ting cenah ustaz ngomong deh mun ka dieu da aing gogorowokan di baju resmi moal kadenge ka dieu mengbeung ka dieu gogorowokan di ditu moal kadenge ka dieu Masya Allah Tuluykeun ayatna mimma tina perkara fil ardi nu aya di muka bumi jeung Allah halalan ulah kabeh sakur-sakur perkara nu di muka bumi teh didaar jeung Allah nu kudu didaar teh nu halal datna halal hukumanana halal carana halal datna beubeujeuh ni ape ulah rek ngadeukeuntan nu haram datna dan geuning perkara nu aya haram datna haram hukumanana contoh babi bagong bayangan mini mana we lah ngomong mah contoh seperti daging gogong contoh seperti daging babi haram datna ulah coba-coba rek ngadeukeuntan kana barang nu model kitu kadua barangna anu halal hukumanana jauhan barang anu haram hukumanana duit teh halal tapi cara kasabna menang maling cing jadi haram teh sanajan halal datna tapi carana neanganana cara kumaling maka jadi haram hukumanana jauhan kurang cek Allah nu kudu didahar teh nu hal tuluykeun deui ayatna nu halal oge ulah digares kabeh thayyiban nu hade nu bergiji nu alus nu teu matak ngadarat ulah nu matak jadi bibit penyakit sanajan halal ari matak jadi bibit penyakit mah ulah sok didahar balik ngaji di dieu ceu di mana muludan nyimpang heula ka imah aya naon boga peuteuy resep peuteuy atuh resep tah bawa 2 beungkeut bisi kurang tambahan jeung tanggalna cing ari barang pamere halal haram barang pamere halal haram berarti eta teh nu halal ngan lamun si ibu eta ngadaar peuteut teh ngadak-ngadak sagala jadi kolesterol jadi darah tinggi naik asam urat jadi berarti teu thayyiban eta sanajan barang pamere halal ari matak jadi bibit penyakit mah ulah sok dileung-leung kabeh cek Allah jauhan nu kudu didaar di alam dunya teh halalan thayyiban nu halal nu bergiji nu teu matak ngabadaratkeun nu teu matak jadi bibit penyakit pek dalahar sawarna tah jelema kitu ngadua teh diijabah ya apa hari urang mah dan bisa diberikan barang halal hese barang haram diantep rugi Masya Allah Masa Robi karena kurang majelema nu iman cuk kokohkeun iman sanalika dibere ku Gusti Allah heurepakeun ku sapaan teh semplek ngencak semplak dieu teueuh ragap kaya
moal lumpat karena jalan anu tadi pikaridho ku Allah ngadeukeutan Allah. Jadi lamun urang teu boga duit teh ceuk ulah waka ngadeukeutan mitoha pentah heula nu boga duit Allah melalui salat duha. Allahumma in kana rizqi bisama pan kitu ya paan hijil beres salat duha peutingna geprut tahajud 2 rakaat di salat hajat beres pengabdian urang ka Gusti Allah bebeja kakara lumpat ka mitoha mah gaduh acis teh ecok geudeun itu bagus terus kan bae hari urang mah kadang-kadang ka Allah poho ka mitoha ingat mah bukan duit tuh henteu boro-boro ke maneh da mending korek duit mah moal dibawa pae kan kitu nya ngomongna jelema nu aral mah duit mah moal dibawa memang duit teh moal dibawa pae ngan lamun teu boga duit ngarasa lesu lemah letih lelah. Jika anda lesu lemah letih lelah minumlah kopi. Aing malah heureuy ah. Aing sing ade memeja ka Gusti Allah. Jelema nu lemah iman ketika diuji ku Allah. Da lain ngadeukeutan Allah ka kagagarapakan torojol teh setan datang ngagoda ka eta jalma, yeuh aya boga duit nah teu kudu muja ka buta sangsara. Keur mah hirup sangsara muja ka buta ka bawa sangsara atuh torojol we ka buta beunghal. Tapi lah sapoe teh ukur 3.000 kitu ge beja di tatangga aya nu ngabejaan mun butuh kaperluan nginjeun teu hararese cukup make nurutan tatangga kabang mok modar aya nu kitu aya Allah gening teu jauh jeung di Banyuresmi lain ngadeukeutan Allah kalaka kacangreud ku hawa nafsu kata titik halalan kunaon ketika seorang suami punya istri nganafkahan teh kudu thayyibah di samping halal teh kedah lamun akang geus boga pamajikan titip kan kewajiban seorang suami teh kudu nganafkahan tah dina nganafkahan teh kudu nu halalan thayyiban nu halal bari bergiji di mana-mana pamajikan di paraban anu halal bari bergiji supaya ngawaris kana sehat teu berenyit wae teu geringan wae di mana-mana pamajikan sehat anu untung salaki sok boga pamajikan cageran mangeuna titah gawe siap dan cager rek digawean oke dan cager naon sebenarnya tina toy coba lamun urang boga pamajikan nyi panggeuseun akeng eulik henteu ge eulik kaluar teu henteu tah mah ngan entik da gering kita erek digawean penting tong atuh tapi bisul 30 na penting saderoge coba boga pamajikan cager mah belecet ka sawah siap bantuan nyi panganterankeun ke di kebon oke dacang pentingna urang ayeuna hanaan halam-ham hayang minum tinggal ngajur duwegan geus aya 2 pasang hayang ngarujak geus aya balimbing ngan lain balimbing samanea balimbing bulang baling balumbang bala bibirna kemana meni ya mah daekeun naon sababna can sanunya geurkeun Gusti Allah urang nuturkeun melalui syariat perintah Gusti Allah nganafkahan seorang istri kudu nu halalan thayyiban nu bergizi supaya
mentang-mentang orang kaya bukan pemajikan tilu burut kabeh. Amanya majikan burut ya euy. Oh kurang bayangan kieu kurang boga mobil tilu. Nu hiji rek dipake teh kempes pana opatan anak. Nu hiji di sekiran. Nu hiji deui mesinan bisa kapake moal. Naon sababna? Naon sababna? Geringan mobilnya sih. Najang. Saya nu nelpon deui teh. Tuh antep ieu. Antep urang. Hiji tah nu moal di ijabah dua teh akhirul haram. Karek hiji teh. Nu kadua nu moal di ijabah dua teh sohibul gibah. Apa gibah? Apa gibah? Apa? Naon gibah teh? Ngagosip ngomongkeun ngupak. Hati-hati cenah. Urang ngadunga berang jeung penting melalui salat tahajud, salat hajat, salat rawatib tuluy ngadunga ka Gusti Allah. Tapi urang teureun-teureun beres salat ngomongkeun di batur, beres salat ngomongkeun di DKM, ngomongkeun salat di geus salat ngomongkeun deui panitia hoream paling kemah di penelitian si eta teh teu ukrak. Atuh man karunya sagala dibubrakeun mah. Kudu sing dibuka panitia. Oh, ya ngomongkeun jelema nu model kitu nu sok ngomongkeun batur tingali sanalika ngadunga moal rek nepi ka Gusti Allah lamun encan meta hampura ka jalma anu diomongkeun gorengna. Dua kailu jelema anu wali ijabah dua teh ya kupikeun man kana fi qalbihi gilun wa hasadun. Jelema nu ngadua teh tapi dina hatena punya penyakit gil. Naon ari gil? Unek-unek. Naon ari unek-unek? Dendam. Naon cara? Dendam. Meureun, ya, meureun. Isukna ibu teh minta duit ka salaki. Minta duit ka salaki. Ku salakina teu dibere. Bogaeun dapaleun. Ngan ibu-ibu dendam. Sia ku aing peuting kuruyap karayap moal dibere. Tajara. Itu kan minta duit ka saha? Ka salat? Ku salaki teu dibere. Geus ngomong dina hatena. Ku aing lamun peuting aya ka hayang dipedutan. Terus aya sifat dendam aya. Kalau datang waktu itu Allahu Akbar ibu teh salat. Geus salat kadua ya Allah. Abdi teh nyuhunkeun anu sing candu doa eta kudu diijabah. Majenah. Nah, make teu diijabah teu nepi. Nah, make teu nepi kahalangan. Kahalangan kunaon? Hate maneh kotor. Naon nu kotorana? Gil. Naon gil teh? Dendam. Naon cenah? Dendam. Mata ka salaki omat ulah sok mancing-mancing dendam ka awewe. Bukan duit 5 juta teh ulah diantep tina pesah. Bikeun kabeh lalaki mah atuh terima udud. Berang udud penting ududan. Berang udud penting ududan. Udud. Tak bakti perlawijan 5 juta bikeun. Si monyong. Berboga gelap majikan urang teh demolis bibir monyong 5 cm. Kunaon aing make monyong wae entok. Ngomong atuh brak-brakan panu teu musuh matangga mah kudu mubayana saling jelaskeun saling pertarakeun ulah aya dusta di antara kita sok ngomong aya monyong wae aya naon entok mikir atuh boga duit 5 juta teu dibikeun wajar we tong boro-boro ibu majikan ustad ge tah 3 juta atuh hari kitu mah ya kami cecekelan 2 juta isi hayang balik murey pada hari awal mah gitu monyong keneh deui wae dibere 3 juta geus ngesakeun ngan ukur 2 juta
bikin dari 1 juta tah 1 juta dia ayo nyekel 1 juta we monyong gini wah bikin we 5 juta adalah kok kabeh ah teu penting mah udud jeung ududan sakitu we monyong si orang si mana orang ngareret karena foto urut kawin nah pemajikan teh monyong teh tiba heula geuning si orang eta mah lain urusanna duit monyong na geus tiba heul entak meh hape titip hayang monyong hayang jenong hayang rata siga tanganna tumpah mending kana monyong bari jenong muka pemajikan rata siga tanganna siga cindan wah wow tidurnya Masya Allah so titiplah punya gil jelema nu ngadua salagi dina hatena punya penyakit gil jeung hasud ka batur naon hasud teh teresep batur meunang kanikmatan itu adalah hasud leuwih ngadoa kedua geuting goreng ka batur lain ieu mah ketika aya patangga ketika aya dulur ketika aya saha bae patangga urang dulur urang batur menang kanikmatan hati teh teresep teu ngeunah aing saya teh menang kanikmatan teresep batur menang kebahagiaan teresep batur menang kanikmatan itu geus tumbuh penyakit khas delu kurang ngadua moal rek diijabah omean di ayeuna urang lamun doa urang hayang diijabah ngadua ka Gusti Allah pan ketertiban ngadua teh hiji urang teh kedah gaduh abdas nu kadua yang hareup kiblat istighfar heula kitu maca sholawat heuh tembongkeun mahabbah urang cinta urang ka Kangjeng Rasul ieu tawis tanda urang cinta ka Kangjeng Rasul cinta sok bubrang teh kana sejarah kelahiran Kangjeng Rasul ieu teh bersyukur intik-intik mama man addoma maulidi was lamun ningali status eta katerangan eta hadis loba anu nggak mau dukun lemah tapi ku jelema nu banget cinta mah moal ningali kelemahan ibu bogoh ka salaki ibu leungit lemahna kekuranganana sanajan salakina teh aya bisul dina tarang 12 siki tapi geus kaheulaan ku cinta mah moal ningali bisulna ningali teh si akangna meureun kitu leungit kelemahan ulang oge cinta ka Kangjeng Rasul sanajan eta katerangan loba anu lemahkeun da urang mah cinta henteu ningali kalemah tetep we setiap aya acara sok dibag man adoma man saha-saha jelema adoma ya kieu tafsiran adoma bersyukur ka Allah wireh Allah parantos ngagumelarkeun Kangjeng Rasul kitu atuh ngamanana man bahasa teh adoma lain adoma lamun adoma engke masdarna idom muta'adikeun anaku tadim atau kutasdid jadi adoma masdarna tadim sok aya dina baliga idom wa ikrom li maulid aya tah bae tadim wa mata muta'adikeun anaku ham ku non kutas tasdid jadi adoma nu bersyukur ka Allah wireh Allah parantos ngagumelarkeun Kangjeng Rasul kuntu sabian laqi yaumul kiamah saat jelema nu bersyukur ka Allah wireh Allah parantos ngagumelarkeun Kangjeng Rasul maka eta jelema baris disapaat ku Kangjeng Rasul mudah-mudahan urang sararea nah make kudu bersyukur komo simkuring mau diparengkeun jadi awewe rek beurang jeung euting simkuring mah syukuran sabab samemeh kelahiran Kangjeng Rasul 500 tahun Nabi Isa diangkat 500 tahun Rasul dacan langit jelema teh apal meureun zaman jahili zaman jahili tidak zaman jahili zaman bodoh lain bodoh teu apaleun ngitung lain bodoh teu apaleun nulis lain bodoh teu apaleun ekonomi ngitungna pinter bodoh tina kebenaran ekonominya jago tapi bodoh tidak kebenaran teu apaleun di bener dina zaman jahiliyah mah ku sabab jelema teu apaleun di bener hamba layak pamaksiatan pamungkaran perjinaan perjudian pemabukan pemerkosaan penjarahan hamba layak
awewe teh ibu dina zaman jahiliyah mah masya Allah begitu inakna dina zaman jahiliyah lamun awewe keur dibawa ka leuweung dibeungkeut di talian lamun ayeuna kapanggih jeung hiji remaja awewe rada dewasa dina zaman jahiliyah mah dijual eta awewe teh dibeungkeutan siga ngajualan kangkung dina zaman jahiliyah mah lamun aya pemuda panggih jeung awewe 100 saperak salawe ringkus tewak tekek dina zaman jahiliyah masya Allah karunya lamun teh mah aya hiji keluarga leuwih sareng majikanna teh ngalahirkeun anak teh awe dibunuh harita keneh dina zaman jahil Ubrang Rasul ka alam dunya geureuwuk cik Kanjeng Rasul hei jelema umat-umatku aurang teh kaluar teh lain tina pager hei Mang Haji urang teh lain kaluar tina bujur muning tapi urang teh kaluar ti seorang ibu ari ibu teh awewe mi HP ulah rek ngarendahkeun harkat martabat derajat seorang wanita dugikakeun Kanjeng Rasul ngangkatna derajat seorang wanita surga nu mulia surga nu istimewa impen ku Gusti Rasul jeung Allah dina dampal sampean seorang ibu surga itu di telapak kaki ibu hari ibu teh awew bisi teu percaya balik ke dieu teh korehan di inung urang lamun bareulah jeung bau entong kaget barulah berarti keur perang nah make perang perpecahan antar suku naon perpecahan antar suku teh rorong tapi eta rolongeun panyakit jelema leutik bersyukur jelema leutik mah panyakitna taran gede paling ukur arateul budug rorome nubeung harmah jantung gitu ya nubeung armah operasi anu urang mah lorong eta mah penyakit jelema leutik paling jagona kan budug apa budug lamun hayang cager budug ilit kabunya resmi nyen ubar ka simkuring kuring biduaan naon duana dug si alang-alang anak kodok di talian budug tong kapalang borong sakalian kamari kemudian ubar dan kalka cager kalka parah dan anak eta masya Allah masya ya budak ke Kanjeng Rasul digumelarkeun ka alam dunya ngarobah tina zaman jahiliyah kana zaman tauhidiyah bersyukur urang ka Gusti Allah wireh Allah ngarobah tina zaman jahiliyah kana zaman naon tauhidiyah salafiyah ngagumelarkeun Kanjeng Rasul syukuran urang bakal menang sapat Kanjeng Rasul saha Rasul teh saha urang tahun kamari muludan teu muludan atawa teu ya mah moal nanya nu tara muludan Nabi urang teh saha Nabi Muhammad cing ari jenengan Nabi Muhammad sadayana cing aya sabaraha hiji hah 50 guru yang sekolah kodok 50 ratus 50 ribu ya 200 bisa balabun ngabejan bejaan cek sakawan jenengan Kanjeng Rasul teh adalah 200 ribu jangan sesana mah nganu kasohor aya 5 cek Kanjeng Rasul teli Hamsatu asma anak Muhammad wa anak Ahmad wa anak Al-Mahi wa anak Al-Asir wa anak Al-Akim beli eta tetepikeun kaula Hamsatu asma ari 5 pirang-pirang jenengan anak ari kaula teh eta Muhammadun Muhammad wa anak Ahmad kaula teh Ahmad kaula teh Al-Mahdi kaula teh Al-Hasil kaula teh Al-Akim jadi jenengan nu kasohor favorit nu sok dipanggil di jazirah Arab di kota Makkah khususna sok manggil kulima nami mun teu Muhammad bu Ahmad bu Al-Mahdi Al-Hasil apal teu favoritna Muhammad Ahmad Al-Mahdi Al-Hasil Al-Akim bareng Muhammad Ahmad soal apa dengan baik-baik Muhammad Al-Mahdi Al-Hasil Al-Akim Muhammad
kalebat Muhammad amal soleh tidak Ahmad lagi di amal bisa jadi cilok nggak sih lihatnya zaman dulu kurang seri deh nu kahiji dengan Kanjeng Rasul teh Muhammad itu lain sekedar ngaran hatina Muhammad terpuji di mustaqina opat huruf mim ha mim dal mim ha mim Muhammad mempunyai arti tersendiri artina tina mim tina lapan Muhammad maujudul khalaik bisababi tuh Muhammad itu lain sekedar jadi ayat opat huruf hiji huruf mim naon cenah ulah naon cenah huruf mim lain ari memang bulu ketek sama dengan bulu memang tiba bulu ketek sama dengan bulu memang eta mah nya ieu mah mim naon cenah mim sing budak kucing ngomong apa kami ngomongkeun bulu ketek tina mau judul olaik bisababi naon mau judul olaik bisababi teh aya nasakabe manuk teh sabab Kanjeng Nabi Muhammad Nabi Muhammad teh punya gelar wa awalun wa akhirun Nabi nu pangheula Nabi ciptakeun pangpaneurina diut pangheulana diciptakeun pangpaneurina aya nasakabe manuk teh sabab Kanjeng Nabi laulaka lama halaktul eta mun kami nyiptakeun nur Kanjeng Nabi Muhammad kami moal rek nyiptakeun langit bumi jeung pangeusina moal aya mah makhluk itu sabab Kanjeng Nabi Muhammad ciptakeun nur Kanjeng Rasul moal jero teh lamun ningali mas sabab da diciptakeun langit bumi saeus diciptakeun nur Kanjeng Rasul ngeunteng dina kaca Allah Kanjeng Rasul neteskeun air mata nu air mata eta teu kurang teu leuwih tina genep kecelakaan itu kecelakaan eta dirawatan ku Gusti Allah kecelakaan kahiji diciptakeun jadi langit jadi bumi wah itulah eta mah ieu mah gesek ieu nur Kanjeng Rasul teh eundeuk ka Nabi Adam nabi ka Nabi Ibrahim untuk nabi ka Sayyid nu jadi catatan setiap zaman nu kaeunteupan nur Kanjeng Rasul sanajan hidup di zaman jahiliyah anu bergelimpang kemungkaran pamaksiatan jalmi nu kaeunteupan nur Kanjeng Rasul teu pernah maksiat teu pernah jinah teu pernah maling teu pernah mabuk teu pernah penjara hebat teu tingali dina janji hafidha bareng hafidha ilahu karamatan aba amjadaso cing atuh kalau babatur mah ulah sok nemongkeun babalotna ulah nemongkeun teu bisa ngahiung aja sing aya kadaek ieu nya paleuheung siga jelema rek pae isu kitu kumaha hafidha ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjad dasonalis dina naon eta dina naon dina al-marjan untuk ka Sayyid Abdullah saha Sayyid Abdullah teh caron ramana Kanjeng Nabi saatosna Kanjeng Rasul nurna untuk ka Sayyid Abdullah eta Sayyid Abdullah teh dadeg sampai rupa hade alus laur hade tangtung endah moal aya bandinganana Masya Allah Sayyid Abdullah
Nah make kasih sabar kacahayaan kunur Kangjeng Rasul. Napi kagenyeuh sadadayeuh onar saja jagat awewe nu gede nu leutik nu kolot nu ngora alap-yuan kasayeun Abdullah tarojol jeung endoh Abdullah alap-yu tarojol nini Abdullah alap-yu kabeh di kota Mekah teh nepi ka geunyeun sadadayeuh onar sajagat awewe katarik atikap tentang asmara ku ngaran Sayyid ku ganteng-gantengna Sayyid Abdullah. Nah make ganteng kacahayaan ku nur Kangjeng Rasul ningali geus kitu tah ramana saha ramana teh Sayyid Abdullah teh heuy rama Sayyid Abdullah saha hah tata dadak tah saha Abdul ningali anakna Sayyid Abdullah jadi bahan perbincangan seorang pembicaraan seorang wanita manggil Abdullah kadieu ceuk ramana teh nah aya naon mama diu yuk Sayyid Abdullah aya pikir saeun naon mama kalem ngopi heula ngopi. mama nah teu aya saprit mantang sakololo sih nu aya we ceuk saha saur Abdul Muthalib teh hei Abdullah nah maneh teu sadar di kota Mekah awe geunyeuleuh sadadayeuh onar sajagat ngomongkeun anjeun bogoheun ka anjeun aya awewe anu tergila-gila ka anjeun kusabab ulah jadi bahan pembicaraan awewe wayahna anjeun kudu buru-buru kawin kudu buru-buru nikah kumaha ceuk Sayyid Abdullah mama abdi siap nikah rupa teu menta umur geus maju ka dewasa abdi siap bade nikah ngan nu jadi catatan abdi kedah kasaha kurang mana awewe na saha nu kudu ditikah ku abdi bingung Abdul Muthalib menengkung kanu maha agung ngadua kanu maha kawasa rek ngajodokeun budakna ari awewe na sadaya pasihan ilham ku Gusti Allah hei Abdullah wayahna anjeun nikah teh teangan nu ngaran saha Aminah katana Aminah pembicaraan bapak jeung anak bocor keluar ngomong awewe hei di pasar yo laki nu ganteng nu ngaran Abdullah teh rek neangan awewe nu ngaran Aminah eta mah sajajirah Arab sakota Mekah awewe ngaganti ngaran jadi Aminah Biiji jadi Aminah, Cik Imas jadi Aminah, Bi Enoh jadi Aminah, Ma Em jadi Aminah, jadi balata di kota Mekah nungaran Neng sangaran Aminah, Cek sangaran Aminah, Bi sangaran Aminah, sangaran Aminah. Jadi liur atas Sayyid Abdullah nanya awe nungaran sebab di Mekah ngaranna jadi Aminah kam ieu mah tong boro-boro di Mekah di dieu we sok lalaki ngaranna Udin kabeh sanu aya kan uludan teh Udin di barengan geus saha ku Mang Udin duit nanti sakti Mang Udin saneuyeun panggungna Mang Udin hah nu mantor saha Mang Udin samu baligna Mang Udin oh Udin nu mana kabayang lamun jadi reporter sepak bola ancang-ancang Mang Udin membawa bola dilempar ke Mang Udin, Udin membawa bola dilempar ke Mang Udin, dibayang-bayang Mang Udin ngomong gol Mang Udin mantap ah hidup Udin tah jadi pabalatak di kota Mekah ngaran Amin balik deui Sayyid Abdullah teh mama geuning seueur nu ngaran Aminah teh Aminah nu mana nu ku abi kedah ditikah ceuk Sayyid Abdullah geus bingung deui anu ade ka Gusti Allah ternyata dipasihan di ilham ku Gusti Allah nu kedah ditikah teh Aminah binti
Aminah binti Allah ieu teh nu sok mulud komo nutar cacak-cacak nu sok muludan teu waleh poho deuk komo nu tara mulud cacak-cacak nu sok mani teu waleh ararat komo nu tara man cacak-cacak nu boga pamajikan teu waleh ngarerepan wae kan ubat komo nu teu boga cacak nu sok usaha teu waleh teu boga duit komo nu cing urang nu sok muludan bae ge sok poho deuk komo nu tara mulun mudah-mudahan tahun hareup leuwih majeng leuwih kompak leuwih besar oh hebat begitu nah cenah mah kudu muludan nu sok muludan ge pohoan wae sok urang tanya Aminah teh binti saha oh misaur naon cenah Aminah binti tepang deui kan bagi deui uningana rudayan muti jeung nabi utusan Allah Muhammad putra Aminah putrina Wahab putra Abdi mana putra Juhroh putrana kilap tepang deui jeung eyangna ti kilap jangkar warengna janten ibu jeung ramana masih kene sarundayan lain sarun tuyan kuda gudei mun gudei sarun kapal api sarun kita panggili ari kapal api sarundayan ari Kangjeng Nabi sarun tuyan ya Kangjeng Nabi sarun tuyan Masya Allah pasarung henteu ayeuna tepang jeung Siti Aminah binti nu masih kene sarundayan jeung Kangjeng Nabi nikahlah Sayyid Abdullah jeung Siti Aminah dina bulan Rajab Nur Rasulullah ti Sayyid Abdullah dipindahkeun ku Allah ka Siti Aminah. Siti Aminah nganeg. Apal nganeg? Aya nganeg aya ngenog. Naon bedana nganeg jeung ngenog? Ari nganeg mah jileung-leungna di jero, ari ngenog mah jileung-leungna di luar. Ari pamajikan urang nganeg ngenog. Nganeg teu kabayang mun boga pamajikan ngenog. Sakali mangsa beureun bapana kudu aprak-aprakan yang jarami rek nyileung-leungkeun pamajikan nu ngenog. Urang mah alhamdulillah ngan. Tah Siti Aminah teh ngandung anak. Dina kakandungan aya keistimewaan. Hiji Siti Aminah waktu kakandungan leuwih geulis tibatan keur parawan. Masya Allah. Aya awewe di dieu keur parawan jeung geus keur kakandungan leuwih geulis tibatan keur parawan aya. Ngaran-ngaran keur kakandungan simkuring boga pamajikan hiji boga anak tilu eta keur kakandungan teu beudeuh-beudeuh. Di hareup bureut teu disawang tukang menayang cicing dina kursi siga kurung hayam diuk riana dina papan siga ceng-celengan. Masya Allah tapi nya we dikukut dawuh deui si teu. Alhamdulillah di baju tadi baju najan babelikeun baju buatan Ipan Gunawan anggar we kitu dari keureureun namanya siga toren dibungkus. Rumaha toren dibungkus. Masya Allah. Tapi nu ngaran Siti Aminah leuwih geulis tibatan keur parawan. Jadi kaistimewaan. Dua, Siti Aminah waktu kakandungan. Siti Aminah waktu kakandungan teu ngalaman nu ngaranna nyuram-nyiram. Ari urang mah beda kali aya beja di dokter. Positif, ujung-ujung kadang-kadang 2 minggu. Bapana minta buah kata tetangga 2 bulan nyiram buah tetangga beak kentaan sama poe. Tah ieu singkat teh nu ngaran Siti Aminah teu pernah nu ngaranna nyuram biasa
we teu bau kana naon ari urang mah pan keur nyirat teh sing sok aya bau kana sangu kana duit mah henteu. Masya Allah, nu katilu kaistimewaan Siti Aminah waktu kakandungan tiap bulan datang para nabi. Dina bulan kaiji kakandungan datang Nabi Adam dina impenanana ari kasalamatan pikeun anjeun. Hei Siti Aminah, saha anjeun datang ka kaula? Kaula teh Abul Basar bapakna manusia. Sajenengan anjeun? Kaula teh Nabi Adam alaihi rek naon ka dieu cek Siti Aminah. Hei Aminah, anjeun kakandungan teh kudu bunga, anjeun kakandungan teh ulah sedih, tong hariwang, tong salambang, sabab budak nu dikandung ku anjeun lain budak samanea, lain budak anu seperti biasa, tapi budak anu luar biasa, nu bakal jadi pemimpin umat di akhir zaman, nu bakal bukan gelar Imamul Anbiya, nu bukan gelar Imamul Makhlukun, nu bukan gelar Imamul Mursalin. Itulah keistimewaan Siti Aminah waktu kakandungan. Ibu bageula waktu ngandung ku anak ibu pernah ngimpi naon? Juga aya nu datang. Hei maaf, anjeun kagandungan teh kudu bunga sabab budak nu dikandung ku anjeun teh calon hansip aya nu kitu teh. Itulah Nabi, beda Nabi mah. Bulan kahiji datang Nabi Adam alaihi kada di apal kebuludan macalan. Bulan kahiji datang Nabi Ad, bulan kedua datang Nabi Sis alaihi, bulan ketiga datang Nabi Idris, bulan keempat datang Nabi Nuh, bulan kelima datang Nabi Hud, bulan kegenap datang Nabi Ibrahim, bulan ketujuh datang Nabi Ismail, bulan kedelapan datang Nabi Musa, bulan ke-8 datang Nabi Isa alaihi. Apal henteu? Sok bulan kahiji datang 2 3 4 5 dan hitung yang ngomong sekarang 1 2 3 4 5 itu kos budak TK itu hitung. Nah balik ane catat kudu apa Yasin mulu dari Siti Aminah waktu kakandungan teh ditadangan ku para nabi dina impenan. Bulan kahiji datang Nabi 2 3 Nabi Sis atuh Nabi Sis 3 4 5 Hud genap Nabi Ibrahim Berji 7 jadi kerok dan kucing mah 7 Nabi Is 8 Musa 8 Nabi Isa alaihi budak lahir ke alam dunia bartaya barang terakhir kenging hiji lagamna ka itu di kumaha teh geus lah bae lah sakitu babartaya horof lir soca sarta harum oh urang dia aya nu ngalahirkeun kitu aya kabalik urang mah dibalik di urang mah babar loba kokotoran siri teu acan disun keta halis acak-acakan bari bau kahit kata urang mana eta beda jeung Kanjeng Rasul kakarek bubrag lahir ke alam dunia aya nu nyambut padahal lain muslim kafir bolongkotan sangarana teh Abu Lahab bunga dugikakeun ngamerdekakeun abidna nu ngaran Suwaibah tah sanajan kafir
tapi dihargaan sabab pernah bungah kuatos lahirna Kangjeng Rasul dinten Senin cecelek-ketekan diangkat ku Allah tina siksaanana cecelek-ketekan cicing dina raka pangdeetna samet memuncangan tapi sanajan deet tapi ngagolotrok kana polo. Nah pakai diangkat siksaanana eta Abu Lahab sabab pernah bungah kupedah lahirna Kangjeng Rasul. Guys, urang mah titik sepertinya engke ku ajengan sejarah kelahiran Kangjeng Rasul lanjutkeun nepi ka kakarek lahir ka alam dunya. Malah mandar urang tiasa nyontoh ala Kangjeng Rasul. Budak-budak TK, budak-budak TK, Pak Mun Fuad, pek eta mah ajarkeun ulah sampai turunan urang teu apal ramakna Kangjeng Nabi. Terakhir pisan selawat bebarengan. Nu bisa urutan, nu teu bisa ngahiung bungkul teu disimpuri. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma nasril Islam wal muslimin wa alihi tabarata wa dhalimin. Nabi Muhammad lahir di mana, wafatnya di kota mana, siapa nama ayahnya dan juga nama ibunya bareng sararea. Nabi Muhammad lahir di, wafatnya di kota, ayahnya Said, ibunya Barat. Nabi Muhammad pemimpin umat dari dunia sampai yang akan memberi syafaat esok hari di poe kiamat. Angkatkeun pandanganna sadayana, angkatkeun sadayana, dadah. Sanes waktos tepang deui jeung disimpuri dina waktu nu sama dina gelombang anu sama yaitu RCTI pangkat oke. Sakitu disimpuri leres dari Allah lepatna kalepatan simpuring sing ageng ngamaklumna wa kunna hidul muqtari musammiha wa kun li islahil fasadi nasiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.